Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten ka baraya-baraya Abah anu tos manco di YouTube Abah. Dinten ieu Abah nuju pengukiran wayang Kresnapurna. Ieu pesenan Kang Deni. Kang Deni anu aya di Paleun lah kitu nya. Ieu Kang Deni wayang ieu. Nu dipikahoyong teh Kresna nu kieu pan. Ieu sampai sapalih pengukiran. Insyaallah Bapak ayeuna diteraskeun.
tuh ieu baraya. Seperti kieu baraya-baraya. Tukang Deni ya wayangan nuju di ukir bawah ya. Insyaallah beres. Tuh baraya ieu pengukiran wayang Kresnapurna. Ieu wayang Sunan Kang Deni di Banjaran nya di Palembang. Abah nu menuju di Alalajar nggak bakalan wayang Kresna teh
kedah kedah ngabentuk heula jangan ngaraut nanti lami baraya kita wayang purna. Untuk dia sekali deh ya pengitan gitu barayanya hilap ke baraya-baraya abah di arah belajar semangat terus pantang mundur ke baraya-baraya abah anu merjulikeun hasil karya abah kantun ngawe-awe di payun aya sareng di IG di Facebook aya kan nilai nah pengitan gitu pemikiran wayang Kresna Purna cekapkeun heula dugi ka dieu wabah bari tutup wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.